Bagea nurek datang Carepon karangan Cecep Purdansyah dicanak tina buku kumpulan Carepon karya Cecep Purdansyah Anak Jadah. Karasaripuhna rek puasa eueuh si Nyai teh. Hudang janari teh meureun sagalaku sorangan. Tapikeun bae budak teh sinawanoh jeung kahirupan kota. Ulah siga indung bapana peot di kampung eueuh kanyaho. Ceuk maikah nu keur popolah sasadiaan keur janari munggaran. Kang, sigana urang kadang ngirit bulan ieu mah. Apaan si encep rek ka dieu? Pokna deui. Salakina nu keur nampolan suluh di luar pura-pura teu ngadenge. Nya, meh poho bae rek ngajurungan budak. Jana, Kabeneran keur aya di imah, jana gancang nyampeurkeun indungna. geuwat lumpat ka Mang Juma. Urame teh ulah tulus diala kitu. Apaan keur munggah, Mak? Tadi nama, tapi kapan mamang maneh rek ka dieu minggu hareup. Eueuh gurame mah naon nu diasongkeun era. Mangkaning kasedepna pisan beuleum gurame teh. Heug ampleng-amplengan kakara kaanjangan deui ayeuna. Heug ayeuna mah geus boga pangkat lin. Ceuk salakina mayeran ti luar. Beja harita mah kakara arek jadi kapala. Duka tah. Geus meureun ayeuna mah. Nyapangpangna mah hayang nyukakeun bae atuh itung-itung mulang tarimana. Kapan parena mau ngalusum ge kadahar ku urang. Ngalawe atuh mah saeutik mah jana hayang. Ari maneh jana? Apa rek dikbekelkeun sawareh jeung bisi rada lila deui ngendongna. Da cenah cik surat ge rek sakula warga. Kawas teu apal kabibi maneh mah jana. Sakitu sagala kudu dibahankeun teh. Ceuk bapana heuras. Yakeun bae atuh Kang, ulah sok owel ku sapira. Loba ieu rezekina nu kadahar ku urang, jadi getih jadi daging. Ongkoh apan si Nyai ayeuna keur dijejehkeun supaya meunang gawe di kota. Minangka bekelna bae ameh teu nyorok teuing. Ikah neng terewela. Pila beas ketan sabaraha liter atuh halita teh meuni diinget-inget bae. Leheung basa mun ukur beas ketan. Geuning teu sirikna saban bulan nyuratan men tadi bahanan beas beureum jeung sayuran. Jana mah geus ngencling indi tadi ge ka imah Mang Juma. Panyawah satia kolotna. Lain panyawah meureun. Nu pantes mah disebut pacakar purah tunggu balong sapeupeting di saung. Ari disebut panyawah mah da puguh bapana jana oge panyawah tulen. Saban isuk awakna belok ku leutak jeung taneuh, balas macul di sawah jeung di kebon. Maikah indungna jana. Ngahuleng semua aya nu dipikiran. Seeng geus nyengsreng tapi caina henteu gancang dikana tekokeun sakumaha biasana. Kalah ngaleos ka jero imah terus asup ka kamarna. Rumpu rampa kana handapeun kasur teu nimuna naon. Ulang deui beuy rada dikerungkeun tarangna, kawas aya nu poho. Teu lila maikah geus aya deui di dapur, seeng nu ditagenkeun luhureun hawu terus seuneuna ngabebela nyengsrengna beuki tarik kawas nu menta dijait. Di dabang barung lawang panto nu rek kaluar manehna gajanteng bari nenyo ka salakina. Di mana suratna Kang? Pokna laut. Surat naon? Surat gade. Tembal salakina ongkoh-ongkoh bae. Teu dikungsi di tedunan pamentana oge. Harita bae beas ketan teh ya. Pokna jero lir nu tamada menta dihampura. Salakina jongjon nampolan suluh kitu deui pamajikanana can incah tina bang barung. Balaka bae 3 kali nyuratanana teh. Hayang dibahanan beas jeung sayuran. Meureun keur nyang hareupan puasa.
Henteu ditedunan da ka ijir saha nu pimawaeunana. Jeung nya akang moal mikeun tangtuna. Ari ceuk abi mah keun bae atuh da kadulur ieu bagi jeung memang hakna. Lamun nya ngarasa boga banda mah diurus ti baheula mula. Dia kusot teh ayeuna geus karasa hasilna. Kegawir keneh mah culau teu kungsi ke dalem HP-keun deui. Kawasna teh rek ditugar batur ge jeung teuing. Pokna bagi angger nonggongan ka pamajikanana. Eueuh nampol ku siwel ngalinting bako, panonna ditunjulkeun ka belah kulon. Pasawahan anu ngaplak jeung langit anu bersih lenglang atra ti pipir imahna. Baheula mah ari nyerangkeun kadinya teh nu katenjo gawir nu ngadingding. Tanah gawir eta teh boga adi beuteungna nu mangkuk di kota. Kumanehna dikeureueuh di rarata nepi ka jadi sawah jeung sawareh nu rada muncugugna mah di kebonan. Moal dikoretkeun pare, jagong, sampeu, kacang panjang jeung sayuran pelakna rek dipenta ku nu boga tanahna nyepek bae. Ngan hayang ku basa nu marenah kitu ceuk pikieurna. Ieu mah bogo-bogo datang langsung mentana oge ku surat bagi ngarasa hasil gaweana bae. Tara ieu ditujukeun ku manehna salawasna ka pamajikanana bae nu jadi dulur pet ku hinis. Dirina mah tara pisan disabit-sabit sageugeringna boga dulur kawas kitu naon untungna sagala dipujujuhkeun. Rasa keheul ka pamajikanana aya kalana sok ngaleuwihan wates, tapi dipendem bae aya lain riak-riak mah tina sindir sampir. Saenyana si cikal sina milu ka kota ge hate mah teu mikeun. Ngan budakna mani totorosol hayang gawe di kota, pira lulusan aliyah payu kana naon. Indungna deui teh sirikna ngeprik sangkan budak teh sina nuturkeun emangna kawas tu nyarek belana. Teu karasa panon poe beuki surup bae, sedang manehna diukeneh dina jojodog yang hareupan gundukan suluh. Teu lila gengong adan magrib, mimiti puasa isuk teh. Kudu sagala bersih, pokna ngagarendeng. Jul we suluh mah keur usum halodo ieu, leos ka pancuran lebakeun imahna. Saminggu titas munggah kurunyung anakna nu cikal awewe datang. Nah nyorangan nyai, lain deuk jeung mamang, ceuk indungna. Duka bade enjing duka pageto mamang mah, da bade sareng bibi cenah. Nah milan balik, lain barang bae atuh. Teu betah mau ulah maksakeun maneh nyi, hade balik bae. Omong bapana. Leos ilah ka dapur rek neuneun babawaan. Bawa naon nyai? Cek indungna. Seseuheun mak, jawab anakna ti dapur. lain mau oleh-oleh datang ti kota teh. Da teu dibahanana naon duit oge saongkoseun. Kitu ge ceng-celengan nyai. Ceuk ilah bagi nyamperkeun deui ka tengah imah. Geuning bisa nyeng-celengan sagala. Apaan buruh? Buruh naon? Nyai teh di ditu purah jadi babu. Diburuhan saminggu 10.000. Nu matak nyai balik oge naon dan teu dipangneangankeun gawe ku mamang oge. Meg kana angen bapana aya nu neumag. Mun ta bantu samemeh meunang gawe mah atuh wajar bae nyai, kawas nu tara barang gawe bae. Kawas boga dulu general bae atuh gawe teh ngagung-ngugung sagala. Salakina nyorongot. Mak, dan nyai teh meh 3 bulan cicing di mamang piraku cat sekali-kali acan dipangneangankeun gawe. Mun nya niat mah malahan bimursih ge kalah dititah balik da aya gantina cenah nyai. Nyai geus cicing bae di dieu. Isuk pageto ge aya nu nganjang ka dieu. Ceuk si Juma mah anak kuwu nu sok natanyakeun maneh teh. Nyi ilah beureuman, pokna. Ieu yeuh mamang nitipkeun serat. Saweugna tos lami nyintunan serat nyuhunkeun dikintun beas tapi teu hol bae.
Sebutkeun ku Nyai, manya pejabat teu kuat meuli beas-beas acan kitu. Tusok biasana dipendem teh ayeuna mah mimiti kahualkeun. Surat bawa anakna dibuka ku Maikah. Unina singet pisan, bisa disebutkeun teu geugeus tur eueuh bubukana. Ceu, enjing abdi ka dieu. Maksudna anu penting mah serang-serang kebon nu abdi bade diical bae. Duwi ka ayeuna nasib abdi kantor teh teu acan puguh. Magegi kedah ngangoleleur. Dia emut abdi teh kapar gaduh keneh warisan anu ayeuna di serangan anu sareng di kebonan ku ece. Upami ku abdi dikaluarkeun baris kamangpaatkeun batan siga ayeuna. Enjing abdi ka dieu bade ngabereskeun serat-seratna supados tiasa ka sertifikatan. Abdi pun munajat. Lamun lain hareupeun salakina mah eta surat teh rek disebutkeun deui. Kuriak jadi riributan. Ngan teu bisa ayeuna mah sanajan ku salakina henteu dipenta oge golosor bae diasongkeun hideng. Sabada maca surat teh katenjo paroman salakina anggar ayem, tapi Maikah bisa nebak naon nu aya di jero dada salakina. Isukna waktuna semah rek datang dulurna teh. Maikah bener-bener rentag hatena, boro-boro inget kana popolah ke engke buka bari ngajamu tamu, komo kana gurame. Nu puguh mah tagiwur bae sabab nenjo salakina meuni jongjon ngasah bedog di pipir imahna. Ditanya ke naon-naonna teh, anger bae balem.